No. Aduh enggak cicing di jalanan itu. Abang lempang deh goblok mata. Iya, jelema sakola mata itu. Udah ingat itu ada apa? Kama udah. Cek udah nih tata husnya ingat ternyata. Budak kotik kamu digawe agak gitu. Kita hayo moyan bae. Di baturnya. Tung. Pasti ini mana? Tas yang sawah eta isukan telek tas cina bisi saat. Jaba binihna kubohit teh teh. Aduh, nyalus meureun binina ku. Gandeng alus kumaha pugu kubohit binihna teh. Hari melak pare binina ulah ku beuri. Ya kudu nanya nya ku bangsa diawurkeun. Pugu ieu mah kubohit. Menelendung panen beurit meureun. Kumaha kitu aing geus salah. Nya salah Hari bini teh nyeuna teh ku bangsa diawurkeun nyeun pawinian ambu-ambu arek melak pare bini ku beuri. Poho. Iya le aing teh kukurilingan dengan batur hayang aya batur ngopi. Iya neangan kitu. Ya jeung aing ayo ngopi-ngopi mah lah. Nah, aing jadi pejabat ngopi. Hese pisanan dengan batur ngopi ari keur usum ka sawah kieu teh. Aing kita pejabatan naon? Pengangguran Jawa Barat orang teu boga pagawean. Gitu. Ada uang untuk Kang Ulin nya. Ayo ngopi bae. Ya, aya di juga lah. Nya ka di bae neangan warung. Ka neangan warung lah, yuk. Boga duitna? Nya henteu nganjuk kana mah deuh. Uga aing teh sawah bawa duit. Bang bisi basa, bayar panen nyawa teu da nya. Nya nyawa da henteu nya. Iyalah wang ngopi bae di ditu. Ayolah. Duh, ditajongan nu kieu teh naon sih dieu tah? Dulu. Sugan aya duitan dulu. Gua lain duit ieu mah. Dulu. Nya aya nya sahanya bisa aya duit digulung-gulung. Disik nu batur ya. Nya heuh nya pokona dulu bae. Buka bae kitu. Buka sok buka. Heeh. Naon nya kayak di dieu heula cicing. Buka hayang nyaho eusina aya naonan teh. Dibangge botol nu kieu jang waduk lah. Gandeng mah botol jang waduk. Anu jang waduk mah boleh. Botolnya botol jang waduk teh. Jang naon kitu mah. Ayo. Geus ayo kasau. Iya sih Gatot Kaca nu saya. Tuh. Nya. Oh. Nu ngahit mah da teh jokna geus kawas kitu. Motor wani geus alus kieu nya. Nya heuh geus alus ka higohengna. Lamun motor alus moal paducul bae. Nu ngarit anu malingnya. Jokna ge meureun teh tiriseun. Padahal lamun ku tukang ngosokan wadah masih payu eta geus ayeuna paducul. Jokna tiriseun tong ieu make keresek. Paducul bae kieu lah. Geus tinggalkeun we lah. Ayeuna bisa nungker ngarit urang pangkas saung ya. Ngopi. Nyantang ngopi lah. Ya kajen teh ngeueun bogana ge urang mah ngadon lain ngadon di mangenta ngopi. Heeh. Dibangge lain nu batur ieu mah nu deungeun-deungeun. Heeh. Bate aya deungeun-deungeun mah teu duduk sebahaya mah nya. Heeh. Bate jeung aing geus misan ini misa aki buyut dedewekan teh. Tah kitu tapi masih katalian kene. Nini namang kastum jeung nini uing teh saruan nini awewe. Kolot. Ngopi neungeun alin panas kene caina ge. Ade lah ya. Iya ada di saung teh. Kertas nu tadi di jero botol teh Ende. Iya. Teu nyaho da nyaho botolna bae jadi tai tadi teh. Jang waduknya. Tah ieu kertas teh ku aing tadi teh. Tapi ditalian ku karet teh. Pago. Malah ku bedog kan. Aduh, mata ngejedog-jedog deh. Oh, cari parabal itu kan bete we sing bledag ieu teh. Teh aya naon. Teh naon nya. Lo di kandal tuh. Piduitan gitu. Buat teng. Itu tukang kehidit banyak. Wah, iya mah gambar jalan eta. Jalan. Tuh, gurat-garet gambar jalan, gambar naon ieu. Budak meureun ieu mah keur di tangga gambar ku guru. Waduh bae. Gambar teh pada loba anak panahan tuh. Tah. Jalan-jalan kieu teh tuh. Eta teh jalan ieu teh teu jalan teh. Ieu teh jalan. Eta. Ieu meureun jalan eta. Eta aya tanda panah eta. Meureun lempang ka dieu. Tadi dia meureun di teangan ka dieu. Terus balik deui, moal kitu model tetendenan batur mah. Karung gitu harta karun. Harta karun cek bala mah. Harta karun eta tah. Nya. Nu kitu. Meureun. Arek nyobaan kitu di teangan. Nya hayang nyaho. Padahal kan ada bagi dua ya.
Kena mah duaan. Pada ada aing nu ngarti gambarnya. Mang custom 100%, aing 75%. Kajeun lah pokona mah tandu 100% bagi duanya deui nya. Kena mah geus kumaha urang mah geus. Pada kade mang custom ulah sok gandeng ka baturnya. Nya materi geus cicing uang dijualna seutik-seutik kanu ngaliwat teh sok aya pan urang parapatan teh. Mas gitu mas teh nya. Padahal urang mah da kangkang gitu kudu. Sebenarnya teh. Nyaneangan para botan ali geus ku pacul ba ieu. Cukup ku pacul begitu. Ku pacul. Amun jero kana namanya kareneangan lingisna lain. Kana mah da sakadar mumpung tes di sawah mah masih mau pacul can balik. Nya ayo ngopi na beakeun heula. Geus aya geus beak. Geus beak aing can. Jadi nu meula. Aing geus geus beakeun. Ya ayo lah mumpung isuk. Ya ayo. Sanya urang aya milik di dieu. Hujan mantan ongkoh yeuh. Ayolah. Mangatum pancanya oh ye tanda-tanda yeuna nya ayo wang di deuleu yeuh sok kumaha eusina gambarna teh petunjukna tah sok diregepkeun di tempo ka arti teh tah ya ka aya curhat-curhatna mah curhat-curhatna nya teh naon po udah curhat-curhat kitu bae sugan teh ngarti aing teh aing percayakeun ka dewe ya sari percaya ka aing mah mangka kudu nurut sok aing percaya ka dewe da ieu teh tah jalan ieu teh jalan itu tuh. Karena ka dieu kan pokona mangka sumut cak aing ka kanan, ka katuhu, mun ka kede sabaraha lengkah kitu nya. Kali nurutnya. Sok ayolah. Yuk, sugan jerona eusina duit bu emasnya. Nya pokona naon ba eusina lah. Lumayan mangka sumut jeung kawin lain. Nya kana mah yuk. Sok. Lain yang bayar MBK. Nya jeung dua-duana. Sok, ayo ngitu. Tadi mimitina mangka sum. Tindi sok. Maju belok ka kede nyasak terus ngableng sakali. Nah, kadinya nyasak ngableng sakali. Nah, gitu. Sok maju 10 lengkah terus ngableng 2 kali. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Terus. Iya kumaha ieu? Ayo be ngajeng teh. Naon masalahna? Kapan ti dieu teh kudu ngajleng? Gandeng lamanya. Ayo be ngajleng teh. Gandeng aing ngomong lalaunan gandeng deui. Nyalain kitu kudu. Ujang terus bangkok. Oge pada aing teh bisa mah tapi bunyi kok. Ari teu nganti kudu kanurut. Nya pada kabehna da capek teh ujang ajeng teh. Nya adat dari. Lamun aya hawangan naon ngajleng deui. Tuh teh perintahna. Geus sepuh teu ngarti aing mah. Waduh. Ayo ngajeng teh. Ari partner jeung blagug teh jadi majarkeun aing ngagawe. Asa kumaha ayeuna kumaha? Aduh, ieu tukang lekter ka mana koroyongna bini geus gede. Sawah can di lekter-lekter acan tan diasakeun teh rek kumaha. Katinggalin batur ieu mah jigana bini kaburu kolot manten. Kamarana nu ngalekter teh. Kalajar rauh teh lain buru-buru ngasakeun teh. Aduh. Ripuh model kieu mah makaya teh. Tah Mang Atung, ayeuna mah ti dieu teh cak dinu gambar nya. Mangka sum teh kudu mundur, satungtung paing kan taeureun terus mundurnya heula nya. Sok dimulai ayeuna mundur. Terus. Terus mundur. Terus. 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 Tinggi jalanan duduk. Balik lempang deh gablek mata. Iya, jelema sakola mata bae kitu. Beda aing dan hitungan heula sama udah. Cek udah nih tahu-tahunya aing teh nyata. Budak notik bambu di jalan. Beuna teh kitu kita hayu goyang teh. Nya aing mah dakeun ngadele pawini. Pawini yang di dolo kawas budak bae. Anu goan bambu jalan ada tuh mau udah tuh kita hayu bambu nduk ngoan ga. Notik be bambu ka uli nandi. Nya baheuna ge nyampuha. Hampuanya, Bapak sih, dah maklum itu tuh bisa salah kuma udah ditah lempang mundur. Ayo nih sebenarnya nah ini dah tanda bari naikin nangan membawa kertas mengatung sina lempang mundur di jalan. Enggak cicing, teu kudunya udah masih. Kayak mun aing aya hasilna mah ku aing diingetan. Wah, berarti boga. Yang cicing. Awas mangkas tuh, cicing ulah gandeng ka batur. Gandeng. Salah jalanna wang ka dieu ya urang dia. Ada lagi aing teh mah di dieu. Sugan teh wujud mah aing mah. Ari buang ge dodol atuh. Teu kada aing lupa ka mundur. Sugan teh wujud mah.